Dia nu malam meainya. Oh, kunang. Kunahan dia pakai sampai pincang ku dia meain. Atuh me kana kebon aing jero. Sajan karena kebun dia ku kebagian memang salah ku mentak naon dia nyerahin. Digebuk dia ku aing. Aing mah teh nyahom lamun me sasaha aing ka kebon aing be ku aing dipantut nek nandel make beak. Kebon aing segala pare aing beak segala nanaon. Memang salah rai. Aing kita ngajah aja lamun meter ke kebun dia. Ngan cukup ku dikebahkan ku dia memang jatuh salah. Memang wardian ku dia jangan dipayahan dia. Mentak naon dia dipungan aing digebuk dia ku aing. Sok daharnya maka dia lah. Aing mah teh nyahon usaha-usahana ieu pangangona eueuh embe kudu nama diurusan di talian. Atuh eta me aing ku dia wargen bae ka sisi. Siar ku dia aing bawa ngomong. Me jaro ku urusan kana-kanangkeun. Aing geja pohoke ku aing dikana-kanangkeun. Iya mah ku aing di nek diwergen kumaha nek digebahkeun kumaha deuleng tengah kotak pare aing beak. Kacang aing beak. Wani be dia kame. Ka dia ya kang aing wani mah dia. Sok teu. Aing teh wani kumaha kitu jero. Buktina me aing ku dia pengkor. Dipencit ku aing sakalian kagak sekali di ka kebon aing mah. Dia anak ku aing di. Beda sekalian karena me dia kurasa doraka dia bukan me. Doraka donan pangangona bae nu doraka. Lamun ku pangangona di talian mah dibawa diurus ka ditu moal. Itu apa nang mentak nang ku dia di bejaan. Jero me kana pelakan aing cukup gitu dia orang makan kebukan me aing. Parengkor ku dia me kauru kabeh. Kebon kacang aing sebeak loba jero. Sabar duit diganti ku aing. Kan bisa nak kitu ngeles diganti. Ku aing. Sabar duit bejakan ayo. Ngaja aja dia mayan me aing ditampilin jak ku aing. Dia mau digebuk si ku aing. Urus mentage memang urus. Urus dia. Sekali dia gebuk me aing kan nyawan ku aing pengkor. Sajen pakaya beak geura dia ku aing. Coba aing ka dia lah. Mena ieu telak diurus. Diurus buku dia lagi sarua bae. Beak lho kacang aing kebon tomat aing disuruh dugan.